Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Bapak, dan yang buka YouTube Bapak ini akan menyaksikan pembelajaran pupuh budaya Sunda. Selamat mendengarkan dan menyaksikan haleang tembang pupuh Mas Kumambang dan diiringi dengan alat kecapi. Itu kusir bangun ambek ting turun tina deman udah dipecutan tarik teu aya pisan rasan dengaraskeun bongkenaka sato lain padahal mogokna lantaran geus capek teuing hayang ngasuh eureun. Nah abong teuing nasib abdi jadi hewan digawekeun berang peuting dirangket kayak rasasan abong kena abdi satu dengaraskeun kanu capek sadinten bae poso mogok sote awak tungsih. Itulah contoh pupuh Mas Kumambang. Saksikan dan pelajari